bodoh teh kokotor ya. Eta urang kudu daek ngaji nyiar ilmu pangeran asupkeun kana ati rek naon mersihan kokotor, memersihan ati tina kokotor. Naon diantara kokotor teh nyaeta bodoh. Bodoh teh eta teh kokotor. Sing ingat ya. Bodoh kana naon? Bodoh ka Allah. Bodoh kana naon deui? Bodoh kana naon-naon anu didawuhkeun ku Allah teh dina Qur'an. Termasuk bodoh kana hukum-hukum Allah. Naon nu diparentahkeun ku Allah teu nyaho, naon nu dilarang ku Allah teu nyaho, ta eta bodoh kadinya. Bodoh kana cara ku maula ka Allah.